maut itu adalah merupakan suatu musibah nu paling gede di antara saantero pirang-pirang musibah nu sejen. Bandingkeun jeung rugi usaha jauh kan taikukuna dibandingkeun jeung musibah maut mah tuluy bandingkeun jeung gering Covid corona masih kene can taikukuna ya bandingkeun jeung cilaka katabrak motor katabrak mobil masih kene naon nu disebutkeun warnaning musibah ya masih kene taikukuna jeung dibandingkeun jeung musibah naon maut kitu sebab ari musibah anu salian ti maut mah masih kene aya omeana masih kene aya harpa mun gering penyakit masih kene aya ubarana kitu mun rugi masih kene aya sagala rupa tapi di mana datang maut manusia omeana maka musibah anu paling gede adalah naon maut. Tapi para ulama ngadawuhkeun aya deui musibah anu leuwih gede daripada maut. Naon di mana urang geus poho kana maut. Dos eta maut onaman puguh euy. Ya meskipun musibah nu paling gede tapi di mana jelema geus poho teu inget kana rek maut geus jelema ngancur eueuh harapan di mana jelema geus teu inget kana erek naon kana erek maut matak tadi geus diterangkeun di handap dawuhan junjunan aksiru min zukri hadhil lazat lobakeun ku arejeun kabeh ya mengingat ingat kana sesuatu anu ke datang nanti di mana datang eta matak ngahilangkeun kana segala rupa nu disebutkeun kangenahan datang eta ya wa mufarriqil jamaah lobakeun ku aranjeun kabeh inget karena sesuatu di mana datang eta engke bakal misahkeun tina rombongan tina keruang mangkal pisah wa muyatimil banat ya jeung lobakeun ku aranjeun kabeh inget karena datangna sesuatu di mana geus datang eta nu tadina anak bogaeun bapa anak bogaeun indung datang eta mah kabeh jadi naon teu indungan jadi teu babaan naon di mana geus datang eta teh wal naon nya eta mah eta cukup jadi contoh cukup jadi eunteu mata junjunan urang nyontohan ulah kurang jelema dina jero sapoe ngadoa ya nyaeta doana teh 25 kali hiji doana teh Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut doa dengan segitu Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut kumaha cenah Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut dina jero sapoe 25 kali iring geuna kitu Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut
anu hartina Allahumma nun Gusti Allah barik li barokahkeun Gusti kangge jisim abdi fil mauti dina saat datangna maut. Hartina barokahkeun teh nyaeta tamah-tamah naon kahadeanana di saat datang maut. Wa fima ba'dal maut oge barokahkeun Gusti kangge jisim abdi dina saat sabadana engge naon maut eta nu leuwih panjang eta anu eueur tungtungna eta ya anu teu manfaat dina saat eta urang boga harta anu teu manfaat dina saat eta urang boga bana anu teu manfaat teu gunana dina saat eta urang meskipun urang boga rupa, meskipun urang boga tahta, meskipun urang boga bana, di mana saat datangna eta kabeh oge moal aya anu mantuan. Nu matak dina saat dikir sir kitu kan. Dina waktu wiridan khotaman teh aya saat dikir naon sir dina saat dikir sir kan minang ditepikeun ka sadaya peuremkeun naon panon dina saat dikir sir geus beuremkeun panon tuluy cicingkeun sakabeh anggahota geus dicicingkeun sakabeh anggahota tuluy tikelkeun naon letah kana lalangit naon sababna apan urang tadi nyanghareupan detik-detik seperti eta. Ya. Geus kitu dina saat eta bayangkeun saolah-olah diri urang teh keur nanangan naon teh sakaratul maut. Meskipun anak, pamajikan, salaki, tuluy keluarga kabeh ngariung ngagugulung urang semua bisa malah bisa bantuan kabeh. Nganukur samat engan teh nganukur mang naonkeun, mang nyencerikankeun. Mang jerit-jeritan. Ya, mang goak-goakan. Rarasaan jejeritan jeung gogoakan teh dek mang karunyakeun ka urang. Padahal dina keterangan innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Sebenarnya jelema mayit ya engke bakal disiksa di alam kuburna gara-gara dicencerikan ku keluarga.